Damas Ilmu Kasakti Kadamas Dikdaya. Kamu pinggir anu dihormat sesepuh Dewan Pangapi alhamdulillah anu Mansumpi anu dihormat para senior Kadamas anu dinten biasa sumpi oke akang cuce para pengurus yayasan pembina kalawan manjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah dina dinten ieu urang tiasa diumum puluh shalawat wa salam mugi salamira dipasikeun ka junjungan urang ka Kang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atut urang selaku umat sakumaha kaulina rehna yayasan ilmu kasakti ieu teh ngeureuyeuh diadekeun harita di Yayasan Pendidikan Al-Aitam di modalan ku Cenami SH oge eta alumni Damas nya teras ngeureuyeuh Kadamas sareng yayasan sareng Kadamas Puseur ngayakeun silaturahmi di gedung sate Pangkosarita musarumpi di seueur lumasar tidinya simkuring sapara kaca Wawan ieu tanah waktu ieu nya dinten ieu harita simkuring margi nuju Udur terbiasa ayeuna ge memang kirang sehat tapi dipasrahkeun teh alimun sok we gerader nah ayeuna pangita alhamdulillah ku kesaning Allah urang sadayana ber ngawitan pondasi tos ngagali enjing nah ieu oge hatur nuhun ka Akang Cece anu parantos nitipkeun wakafna nitipkeun sodakohna nitipkeun sumbanganana nu dikadinten ieu teh kirang-kirang sabaraha coba ya 88 juta ku 88 juta anggaran 208 tebih keneh tapi cor simkuring bismillah we da ieu tanah wakaf itu ge memang ngawakafkeun kanggo Kadamas abdi mah dampeh dieu tepatos terang mungkin hiji sejarah kanggo urang ngamimitian sapertos ieu margi saluyu sareng akta yayasan yen yayasan teh biasa ngadamel sakola di TK dugi ka perguruan luhur biasa ngadamel rumah sakit biasa ngadamel kepengkaderan sanes kantor taya dimimitian ku Kang Wawan harita di kayeuna teh teras ngeureuyeuh abi tadi enjing-enjing memang terus ka dieu aya soal nganyuk penganyuk abi bener pengalaman mayarna mah rada bulat nganyuk mah tadi teu nyunjinkeun Pak Haji Ujang sauran kadieu Pak Haji abi jabat terus pasir cemeng anjeunna masihan padamel atuh abdi ngabantuin padamel abdi itu pados letahna teh rada sami pemudi amek urang dieu mah sieun kampak kana tarang urang itu moal geus miring di abi langkung 10 tahun jadi hapunten bisa watching it end again and again. Ijang jena mah bisa dina bus bisa dini ada tes kita sedang bismillahan naon anu dilakukan dan dengernya dina waktu anu teu lami biasa wujud paguron anu ngangge ilmu luhung lami yang gering pemerintah mungkin ada tertekan agak kilancut jadi dijadikan bubur sasah deui
minatnya orang saya jumlah dulur Kang Maman diterjemahkan Kang Maman tadi teh ke anak kita walaupun tidak sekolah di sini tapi dua Itu segalanya. Itu badai PAUD, badai perguruan tinggi, badai lembaga formal, badai lembaga informal, terus komplit didinya. Kapungkur teh Om abdi kantos ngadiung di Hotel Panghegar. Sareng Kang Sulwan lain, sareng Kang Aja Sudrajat, sareng Kang Ipin, sareng sapara kanca. Bun kade cenah. Di Damas mah lamun rek ngadegeun yayasan tara jadi wae. Gitu. Rek ngadegeun sekolah teu jadi, cenah rek teu jadi. Eta teh janten terngiang-ngiang gitu teh. Kenapa pangita teu acan pareng? Teu acan pareng. Tapi ayeuna ku gagasan ieu gini alhamdulillah tiasa kalaksanakeun. Tadi aya nu menarik di Coom. Coom terus ngawitan di tahun 80, ayeuna terus nyebar SMP terus seueur terus. Nah, henteu telat manginten urang oge kitu nya yayasan teu telat. Margi tantangan perkembangan edukasi itu terus berkembang. Anu inti tadi kumaha tersebatkeun urang jejeran dewe yen teh naonnya istilahnya mah batu pertama betanya naonnya utamanya jadi pawit. Pawit itu upami pawit ieu niata ageung pasti bakal kukang salil terus dipraktikkeun lah eta mah. Jadi ari pawit teh sesuatu kumpulan wae itu. Kumpulan wae itu sadayana ngahiji di dinya teh. Tangke mencar teh bade kumaha. Tahun 80 upami Om tadi ngadegeun ieu buktosan terus tubar di mana-mana pemerintah segala gitu. Nah, ayeuna cimkuring hoyong ngemutkeun deui yen ilmu luhung kasakti diri teh ilmu panggeukeun ayeuna ge terus dilaksanakeun nya sadayana kasakti diri. Tah eta teh tangtungan deui. Ilmu tangtungan urang Sunda ngahijikeun dirina, ngahijikeun aweituna pikeun kasaktian. Disebut Damas, jawabannya teh kedah kieu ilmu luhung kasakti diri. Janten psikologisna kanggo meh tetegang teuing dan urang berpikir ada satu nilai ilmu luhung sareng Kang Ubud teh kasakti diri. Eta janten painten kan bisi aya ujug-ujug di perkumpulan Damas. Naon cenah ta eta teh painten dicoba untuk bagaimana menyemangati kita dengan filosofi ilmu luhung kasakti diri gitu. Di dia mah terkedas sih kan ada atas. Cobian atuh. Dites lah kan. Damas. Ilmu luhung kasakti diri. Ayeuna sanes bade mengambil alih Damas gitu teh. Dalam rangka transisi urang cobi apingna teh dugi ka hal yang sifatna dasar gitu. Dugi ka aya di tunggulna engkena teh urang sok tah. Ieu aya program, ieu aya struktur, ieu aya aturan. Sok lajengkeun. Jadi ayeuna panginten abdi hayong ngajelaskeun oge sanes bade ngambil alih Damas ku ka Damas sanes. Karena Damas ayeunana kondisina nuju teu aya gitu. Dugi cabang sadayana tas teu aya we. Puseur kamari nganyalira dugi ka aya kasus nokieu kitu aduh prihatin pisan gitu. Makana ayeuna Kang Salim gaduhan niat teu aya niatna naon ku awal nama ku silaturahmi kempelolah di Damas. Sepedahan we naon nu penting di situ ada interaksi, silaturahmi, ada ide, ada waktu, ada tenaga. Tak atuh urang kawitan, urang ada mah sepeda santai engke teh Damas sepeda. Bentuk silaturahmi untuk istilahna ngahijikeun deui gitu. Mudah-mudahan Watching it end again and again. I feel it in waves, you follow me, drifting to places I should leave. So close to the edge of something so perfect. We were too scared to take the leap. I'm missing the way we used to be. Let me go. Let me in this
Yayasan Ilmu Luhung Kasakti Diri resmi ngadegkeun tanah wakaf di Kang Haji Wawan di Cimaung. Tadi tos ngawitan peletakan batu pertama. Nganuhunkeun ka para donatur anu infak sodako, insya Allah dilaksanakan dina ieu kegiatan. Gedung bade dibangun 3 lantai ukuran 5 ka 12 meter. Insya Allah kanggo tahap pertama bade direngsekeun salantai heula. Ieu kanggo PAUD sareng tahfiz Quran. Mudah-mudahan janten amal kasayan kanggo urang sadayana. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Wilujeng ulang tahun Kang Maman benten satahun. Panegeus datang, panegeus menang, urang kampung suka seri suka senang. Yuga barengan, yusa uyunan, moe pare di buruan saung lisung. Yu urang atur, yu urang moe, urang pada galung dias, seri suka senang. Urang urang uraring, pare gera-gararing, urang urang uraring, pare gera-gararing. Ah,